Assalamualaikum, Bebek. Waalaikumsalam. Kok gitu doang sih ngejawabna? Hai guys, buru kumaha tuh? Iya, aturan. Waalaikumsalam, calon imamku. Wah, lebay. Ngaho, baik sih ya. Sirik aja lo si Kinangka. Mu, si Tika ka dia tah. Eueuh ja, Moal ka dia ho. henteu nyaho. Moal, si Tika mah, moal ka dieu. Soalnya ngelapeun manggihan si Bebek. Pira aku manggihan ka bogo si Ulap. Ngelapeun, main nama, dia bobogan jeung sage karena terpaksa. Barangan. Bener atuh musibah si Tika bobogan jeung si Ama. Pinakeun, si Mumu ge sarua musibah bobogohan jeung sia. Oh no, ayang Beb Mumu dan aku sudah selevel, Bung. Aduh. Selepel naon, Mbak? Mu, sia ngarasa teu bobogohan jeung si Amin musibah. Jujur, Mu. Lumayan musibah sih. Tuh, denge ku ceuli, ulah ku bibir. Kok gitu sih, Beb? Lalagaan, Min. Lelagaan, harga diri, ya, harga diri masalahnya. Kuambekan gitu doang ge. Bogo si Amin mah lain bibir doang nu gede, adatna ge gede, Mu. Gandeng surup-urup. Sok mau bibir. Deh. Geus ulah ribut, tadi mah lalagaan doang. Ulah baparan atuh, Min. Lelagaan ulah kitu ge, jangan nyelekit kana ulu angen. Oke, maaf. Dimaafkeun atunya. Kan keur puasa ulah marah-marah. Bonggus. Nah, gitu kek. Geus ayo mending urang ngabuburit yuk. Ayo ge. Sia mah ngabuburit. Anjing saha Ulah sia mah, ulah ngabuburit bek. HSB udang-udang lebaran. Eta sia, atuh eta mah lain hees, Min. Tapi latihan paeh meureun aya hudang na teu salobaran mah. Woi, udang, puasa si es bae, kos tulangan. Heula, aing teh salah jeuleuh ye, sia make peci jeung sarung. Heuh nya, atas di mana kitu si Amet? Atuh batas di masjid lah, mata salat aing mah. Beuh, jawarain satip dek salat. Oh ya. Kudu daek salat mah. Komo keur puasa kieu, asa teu sempurna aya teh bareng ibadah mah. Eta sia, takbir Kiai. Kos jelema bener sia kuari Mamet. Atuh emang bener aing mah. Emang sia puasa bae salat mah henteu. Laleuleuh aing, ulap keur puasa kieu mah. Loba satanan teh awak sia kudu rukyah saduaan, pamelabur sapa di awak sia. Salat doang, balag. Nyaho hayang kalem, aing ngasa teh yakin dia lamun sia salat beneran. Saya percaya ka aing. Sia mah ka masjid ge lain niat neuk salat meureun, tapi keur ngintai keropak masjid. Eta sia. Bisa jadi tip, kudu dicek ya mah keropak masjid aya apa eueuh. Sembarangan toh hayang teuing aing nyaut keropak masjid. Kuna ajab naon aing? Emang sia sieun kitu ka ajab. Kan jawara mah tilok boga kasieun, Met. Jelema edan sia mah neuk jawara, neuk naon ge kena ajab Allah mah sieun. Oh, pajar aing jawara mau kasieun kitunya. Sieun lah kena ajab Allah mah. Ulah main-main jeung ulah nangtang. Betul lah Benjo? Betul, Red. Tuh. Punten seluruh Tuan Putri dan Pangeran numpang lewat. Putri Pangeran cenah. Pangeran Ciburuk rupa sih mah. Iri bilang bos. Bating torek. Dasar doer bagus ya. Sabar dak, tahan emosi. Puasa orang kan bisa batal. Astagfirullahaladzim. Oh bener Jo, keur puasa mah kudu sabar. Mancing emosi bae ongkos si jauh mah. Sabar tip. Emang keur puasa mah loba gogodaana, urang kudu sabar. Muhun ka Memet, muhun. Nah, gitu. Dak, ini orang buburitan yuk. Supaya seger ya awak, ngelumuki bae mah leuleus ka lagi puasana. Nah, mendingan gitu. Geus ayo. Ayo. Ayo Latif, gerakeun awak sia, ulah gedeng bae suratan. Oh, geus hayu ge. Ayo. Bae. Ayo. Kencang bae ngomong. Puasana. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku
Seperti diriku yang selalu merindukanmu, yang selalu merindukanmu. Eta sia, aing geus ngalagu kelar. Kok suara penyanyi aslina bae. Kudu nama jadi vokalis aing yo. Vokalis band Kepret. Aduh, tuplak tuplak, dum. Aduh. Aduh. Ini kemana, Neng Tika? Apa nih si Momo? Bisa sih? Mau nage tadi mabur jeung si Lecau. Bohong sih mah. Beja anak aku percaya, Tip. Bener Tik, tadi geus mabur semua mah jeung si Lecau ngabuburit meureun. Bener apa, Cok? Bener. Oh geus atuh. Aing dek neangan si Subek bae. Kemana nya si Subek? Oh, wah, si Subek mah keur direndam ku mana? Direndam. Keur direndam ku mana pakai rinso supaya putih awakna. Ku aya bae sih lah. Mbal putih, Tip. Si Sobek mandek dendam 2 tahun, ge. Kudu dibelek kulitna. Oh, picen bikin kamera. Masa teu bener sih mah. Ini kemana nih? Neangan si Momo. Geus sayo koeng baturan sabari ngabuburit. Lamun cek sorangan besi tak kapanggih. Aju nyasar deui lah. Geus ayo. Tapi ke mana ya? Ayo, kalau itu tuh. Ayo tuh. Jaga jarak. Isi masuk. Nuhun Pak Ustad, nuhun. Di beja anak. Kalem, Tip. Nau, so iye. Pangan awe. Ih, postil Medan aing ngabuburit sorangan be. Kata ge karesel, ayo eueuh si My Bebeb mah asa teparuguh hirup ge. Aduh, mending mabur aing lah nengan si Lecau daripada aing tidur sorangan be. Kelong tuh. Min, orang ngira hayu bukber, pira kurang tengah yakin buka bersama. Hongke. Asik. Di kafe Min. Lah, ku gede laga. Di pos B bukber mah, yang di kafe segala. Iya siapa? Pira aku buka bersama di pos atau teresep lah. Teresep cek sama Momo. Yang penting mah aya kebersamaan. Momo. Tapi yang mah yang di luar Min, yang di kafe. Kumusingkan siapa? Tudutuk natu Min, sakali ieu mah. Geus engke. Aing ngumpulkeun ditu lah, kudu rada loba eta mah. Ngumpulkeun ge. Benernya. Ih, nambah lope bae aing kesiai kitu mah. Atuh kudu eta mah lope mah ulah sampai ngurangan, baby. Mana sih si Momo jeung si Amin kok wah? Penyau yo. Kabarana eta budak kaburitan nya? Ih, sih mah. Lah, si Amin yang si Mumu eueuh aja, mending kana ti dibuburitana. Capek aing lah geus mangke di bae. Geus di debatiknya. Himbung amat aing nya awewe aing doang. Ulangan gitu, jangan malu makan kambing ge. Nyaho kasieunan ih. Bodoh pokoknya embung hei aing mah yang ngabuburit jeung si Momo bae. Ih, ku keukeuh sia. Bodoh ih, sieun aing menawa kaboga aingan deui. Kamu ke si Subek. Atuh lah si Subek sadi tuh. Astagfirullah. Kamu kos gitu di aku bae ampun aing mah. Nyaho kabogo kos ucing leuweung ge. Sembarangan sieun sih. Geus aing ge. Ayolah, bikin mewek anak batur. Kira-kira ge lah. Min, ai si Subek ka dieu. Ja, anak naon eta budak? Da kabuburit meureun Min. Anak naon cek ka dieu? Ngabuburit men. Wis ditu misah ngabuburitna ulah ti dieu. Ih, sia mah. Atuh mantap kesel aing min ngabuburit sorangan bae mah. Geus kajen Min. Lain gitu, tapi manehna jadi pengganggu suasana, Beb. Wis ditulah, aing hang duaan jeung Bebeb aing. Min, pamalis ya lalaki duaan bae jeung awewe. Dosa Min. Heueuh sih, tapi mun lalaki jeung awewe eta nu katiluna setan. Ih, jeung setan gitu. Lain setan di sia mah, jurig nyungcung. Eta sia sakieu aing ganteng, nah disebut jurig nyungcung. Ganteng cenah, kosta kokak. Ih, pindah ke amat sih Min ngomongna. Bek. Ya itu masih tiga tuh. Waduh, kok jeung pasukan jomblo sabun sih? Wis ditu diangkeun. Oke. Itu si Subek tuh si Momo galak.
Nah, kita sirup-sirup. Aya ti dieu segala. Nyahu. Beb, kok saya bisa ka dieu jeung pasukan jomblo-jomblo sabun ieu sih? Oh, tadi aing neangan si Mumu jadi antar ke budak. Oh, neangan si Mumu. Kirain aing neangan aing gitu. Pedeun cia. Atau sekalian neangan si aing ge. Nu bener lah. Oh, Syukur atuh. Nges ayo kasih Mumu tuh, orang ngabuburit. ayo. Dak nunnya geus pada nganter ka dia. Nuhun ya guys. Bodoh amat, so ganteng sih ya. Jelas ganteng dong. Jai mah geus laku met, geus lain jomblo sabun deui. Entok ketereko sia. Ganteng cina. Bang kita sesama glowing, ojo. Tapi bener sih, Met. Mana nama geus laku. Untuk kosia, kos runtah. Etas ya. Wah, Met. Hampura Met kita perasaan. Oh, hampura seksi manis kali aing, ha. Sabar, Met, sabar. Ih, pan orang keur puasa, pencek saya mun keur puasa, Met kudu bisa nahan emosi. Bodoh amat, terima amat yang sebut kau sebut aku sia. Jauhlas diledek, kalau ngejak sekali. Ampun, Met. Wah, gitu mang. Tip, udah tip. Bulan Met lah lulus keur puasa misi batal. Tuh sider sia, tompel. Wah, gitu mang. Sebodoh lah, tos leader los daripada puasa yang batal. Ampun, Met. Wah, gitu mang. Kebo ama kebo.